Tadina tilu perkara teh nu paling mulia teh jiwa urang, hate urang. Ieu nu menentukan teh hate lain duit. Sementara jelema hatena dibuang jauh-jauh, duitna dijieun nomor hiji nu luar biasa. Eueuh hatena mah cinta kasihna, eueuh perhatianna, eueuh gitu kan. Hatena mah eueuh molongpong, duit teh nu dijieun utama. Matak di mana babaturanana berduit pasti akrab, di mana orang tuana minang mere duit pasti hormat, di mana guruna sagala ngomongkeun duit jeung ngajuruskeun kana duit, cinta kana guruna, imamna duit gitu Pak. Jiwana geus kosong. Tina perhatian tentang kehidupan, keluarga, kesehatan, kebahagiaan gitu Pak. Teu paham bahagia teh dina hate, teu paham sedih teh dina hate. Mata hirupna teh susah ruwet diukur kudu sahan kitu teh heuh teuing teh nya gitu. Kali mikir